Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammaman Wa ammaman jeung anapon ari jalma jeung anapon ari jalma khofa khofa anu sieun eman asieun eman maqama rabbihi maqama rabbihi kana ngadeg kana ngadeg payuneun pangeran eman payuneun pangeran eman wanaha jeung nyegah eman jeung nyegah eman an-nafsa kana diri anil hawa tina kahayangna sok amma man jeung anapun ari jalma khopa anu sieun man maqama rabbihi kana ngadeg payuneun pangeran man kiamahu tegesna ngadegna man baina yadaihi payuneun rabbihi pangeran man wanaha jeung nyegah man an-nafsa kana dirina al-amarota tegesna nafsu amarah anil hawa tina kahayangna al-murdi anu ngaruksak bittiba'is syahawati ku nuturkeun pirang-pirang syahwat. Ieu teh surat An-Najiat ayat sabaraha de paja de alki ayat 40 teu acan aya acan mupid ieu teh saayat ayat 40 teh can berfaedah sabab perkara anu berfaedah teh mubtada kudu aya khobaran hiji mubtada kudu aya khobaran dua syarat aya jawaban tilu naon fiil aya pahilan perkara nu berfaedah teh aya sabaraha hiji mubtada aya khobaran mubtada teh ari logat mubtada eta logat khobar tah lamun ari can aya etaan berarti acan mufid can berfaedah contoh kieu cek paja teh kieu ari si Jaed geus we deal lamun nguping paja ngobrol ari si Jaed bakal bertanya-tanya moal cek paja teh kieu deal ari si Jaed can berfaedah obrolan paja teh cek deal teh naon maneh teh paja barang kitu ari si Jaed kudu nama kieu teh paja teh ari si Jaed kalah balik nah lamun ari si Jaed eta teh mubtada eta kalah balik eta teh khobar eta teh lamun ari si Jaed eta kalah balik eta berfaedah tos berfaedah tos mufid tak di dieu oge surat An-Najiat ayat 40 teh can mufid kieu ari jalma lamun disundakeun mah ari jalma nu sieun ku Allah lah jeung anu sok nahan diri geus we di mana khobarna engke dina ayat 40 acan dilo gitu deh pajak kartos kan ya diterangkan heula teh ayeuna oge jantan aya jalma anu sieun ku Allah aya saha cenah jalma anu sieun ku Allah teh aya dua martabat sabaraha martabat jalma anu sieun ku Allah aya dua martabat hiji martabat amah umum